sarpakinaka paman nu prahasta oge nu geulis sarpakinaka ngamasing pati tu makaning peraya geus takdirna kudu kitu titis tulis bagja dilahi kudu kitu cukang lantaran ninggalkeun alam dunya ieu tak kitu kan sok ayeuna jembarkeun hati akang legowokeun Kang pulangkeun Kang pulangkeun hirup teh Kang di dunya teh ukur sementara Kang jodoh pati bagja cilaka nu maha kawasa nu ngatur Kang jelema mah 100 tahun ge jagoan Kang umur 60 70 ge geus ripuh teu mumpung urang aya keneh umur yuk urang babarengan ka Giri Suela urang minta pangampura di Sri Rama sugan jeung lamun tapi kaula boga keyakinan Rama bakal ngahampura kana kasalahan akang hayu Kang kurang ngajar gede-gede si kumakarna eueuh kawan aing manita ka dieu teh lain sita dakwah lain sita ceramah bangsat aing teu hayang dipapatahan ku pantar sia ari maneh teh hiji Arya pejabat nagara Alengka tanggung jawab kari-kari malah pamatahan ka aing bangsa sia sarwana jeung si Gunawan Wibiksana belot ka musuh kurang ajar aing ngahudangkeun sia di bawah karena lain sita ceramah tapi kudu perang bangsat pilih di antara dua mun sampean teu perang ku aing dipocot dina karyaan bae dituna dipodaran ku aing Arya Kumbakar lamun teu perang sampean bakal dipodaran ku kaula sambat kaniaya Kumbakar dan teu siap perang bangsat aing minta siap ka dieu lain keur ceramah aing teu hayang dipapatahan ku pantar sia kumaha geus budak ceuli aing kadeuleuh ku aing Dewi Sinta nu geulis anu kadenge sora Dewi Sinta ku aing anu halimpu tapi sora siap teu ngeunaheun di aing bangsat ambekan hayang awewe teh meuni poho kana kenang-kenang acan cik atuh poho kana sagala-gala cul ngadosenan cul naon ngahekok di Karawang aing ngomong arek satia ka pamajikan nyaho-nyaho mah keur dariuk di jembatan layang Cikampek ke Situring kapangi hayeuna mah kulana ye Raka Prabu baheula keur orok aing perebut cai susu zaman budak aing perebut cocokan zaman dewasa
aing parbut ka bogoh jeung sampean. Tah aing keur zaman ayeuna zaman tua bangka, zaman kolot urang parbut babeneran jeung aing. Nya aing sieun ku sia da samuga. Di papatahan malah popolotot sia. Tibatan perang jeung batur mending ijen jeung sia. Ya, toba. Ya. Raiku makarana tulungan akang. Ku tanggeun kerasana jadi jalma keur kakoda Yai. Akang tadi soten bobodoan Rai sugan terai arek sieun geuning malawan akang Rai akang hampura Rai hampura akang Rai bae akang matong ditulungan tapi tingali bangsa tingali rakyat anu diurus aku akang tulungan Rai akang tulungan iya hampura akang Rai rumasa akang salah Arya kumbakaran saumur-umur sasarangan sarang dasamuka lembe pisan tina lisan dasamuka ngecapkeun hampura lengaleket teh hatena Arya kumbakaran jumrit maratan langit ngoceak maratan jagat ningali nagara warisan di nenek moyang ningali dulur-dulur parantos gugur di medan tempur perlayat di medan danalaga ayeuna Rai rek sumanggem ka kumaha Rai ayeuna Rai rek majeng kapalakan yuda rek maju ka kiri suela nandingan balad-balad si Rama oge balad-balad Wanara anu dinuluguan ku si Anoman jeung Prabu Sugriwa ngan kaula catet ku sampean kumaha Rai kaula lain rek ngabelaan pribadi sampean kaula lain rek tulungan ngaran dasamuka tapi kaula rek ngabela lemah cai warisan di nenek moyang kaula anu dirusak ku balad Wanara syariatna hakikina dirusak ku paripolah pribadi akang kade kaula maju ka medan jurit lain ngabelaan akang pribadi tapi ngabelaan negara bangsa anu dirusak ku musuh teu nanaon Rai nu penting perang ai kitu ona kade raha sampean maju ka palagan yuda detik ieu menit ieu jam ieu kaula bakal jengkar di alam kadirja bakal ngajorak ka kiri Suwela bakal nyerang ka gunung Suwela anu tinuluguan ku Bataran didoakeun Rai sing salamet Rai didoakeun paman Arya Kumbakar muga sing hasil
sing aya kaungkulan tina paperangan. Kajeun doa maneh diterima kumaha. Tadina mah aing hayang babak heula sia. Neuteuli aing bulu betis dicabut. Hampuraeun eta mah anak urang duaan. Hampuraeun si hampuraeun. Amit rampung tuntas pangantigan. Kaula bakal cengkar ka kiri suwela nandingan balat-balat Sri Rama. April Rai Adiaka. Didoakeun Yai. Sing angsa damel sing aya dina kaungkulan dina peperangan. Amin. Kaula bakal ngieu nandingan balat-balat warna didoakeun papan Arya Kumbahar. Kumbakarna dia kang singhaseuy akang ngadoakeun muga-muga sing aya kaungkulan dina paperangan. Muga-muga sing aya kaungkulan apal Arya Kumbahar. Sabab deui di pangeran ngamumule kasenian ulah ukur resepang ulah ukur resepang gaya malam jika sampai detik kaleran sampedak di taluaran kasaha apinya lindung mun mendang gantung garan mun mendang gantung garan Lampah Arya Kumbahar maksud adenga jorat ka Gunung Suwela mapakuat dia balan anu diluluguan ku Patih Kumbayaksa. Oke sadaya balan terangkut buta hingga lumampah kendal di samping mana. yang bapati jenangri ngembantu ngasinar pat deingis mahanapati laiti walirap kamu mulai kasenian ulah uku resepan ngandung maksud jeung tujuan
Sarumpul urang perang deui. Rumpul yang sugan menang ayeuna mah perang deui. Urang mah arek milu perang teh ambe menang gaji gede. Sugan we aya geus boga gaji gede mah bisa buka kios. Pakaikan anu mulia jangan tolong menggoda, tapi niat kudu goda ulah lah kenapa didengar tiga mandangan hari pacuan larang arah sepanjang urang kula Ayo tukang kenang bawaan nama kompak. Balan-balan tialengkah. Oke di pasukan nu diluluan ku Gusti Kumbayaksa. Kumpul kadari.